Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Wilujeng wayah kieu, wilujeng Jepang deui di channel Sundaku. Sundaku. Sagalana oke. Arbiter, nu penting Bertanggung jawab. Yo, bah. Gara-gara wae pastinya. Kan Akhirnya teh orang ngobrol tentang naon eta teh nya. duka. Pokoknya orang ngobrol tentang sisindirannya. Sisindiran, sisindiran teh nu siga kumaha kan? Sindiran Tom. Lamun misalkeun aya kabogoh, Nya. ditiku ku babaturan sindiran we kabogoh aing. Eta mah nyepet gawe. Sindiran. Eta mah nyindir. Eta beda antara nyindir jeung sisindiran. Taina urang nu dibahas nu diobrolkeun teh nya eta sisindiran tah. Jadi naon sisindiran teh, Kang? Mangga Menurut papa. Uncle Utom, Aduh, lempar. Sindiran teh naon? sindiran teh naon? Numun ke dina buku ye nya. Nya kumaha, Kang? Sindiran teh nya eta salah sahiji karya sastra Sunda anu geus dipikanyaho ti zaman abad ke-16. Di zaman abad ke-16. Pantun. Sisi. Ya, dalam bahasa Indonesia disebut Pantun. Eta dikenalna di abad ke-16. Ya, Naon? cek dina buku nya. Ya. Si sindiran teh asalna tina kecap sindir. Dina kecap sindir. Anu ngandung harti omongan anu teu langsung. Omongan teu langsung. Jadi teu togmo teu diomongkeun mane goreng patut teu kitu. Ih, kasep kitu di tara mandi. Si sindiran mah nya ceuk si Mang Google. Nya. Si Mang Google oge ceuk dina buku. Sarua ada dina bukunya. Si sindiran teh karya sastra wangun ugeran. Wal teu ugeran? Ugeran teh naon? Ugeran teh anu aya aturana. Oh. Eta kasup kana wangun puisi. Untuk puisi anu geus aya aturana. Jadi si sindiran teh lamun urang rek nyieun si sindiran Oh, geus aya. diuger ku cangkang jeung eusi. Saya rumusna nya. Saya rumusna. Nah, nya. AB. Jadi abe-abe teh jadi siga pantun deui atawa kumaha? Abe-abe teh aya cangkang. Kan aya bisa isi. si pantun. Oh, jadi si sindiran eta teh pantun. Pantun. Nya dina bahasa lain Nah, mah. Secara bahasa lain nyata pantun. Di daerah lain lah. Oh. Biasana jumlah engangna teh Ngang teh naon tah? Kalimat. Tah. Baris. Nu kumaha tah? Tadi pas tadi aku ngang naon ngang. ngang teh gini. Ngang teh lamun dina bahasa Besok nyeureud. Indonesia. Engang. Engang gitu. Kumaha ieu? Ngang teh lamun dina bahasa Indonesia disebut suku kata. Suku kata. Kayak ini awin, Au in, sama win, au in. in bisa. Jadi Awin dua atau suku win? kata. Disebut juga ngang. Oh. Ditulisna ngang, Nya. dibacana ngang. 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 Eta teu make curug. Lamun make curug jadi engang. Engang. Oh, eta nu ngabedakeun ai corak teh anu titik jeuh teh kan. Ya. Ngang. Engang. Oh, jadi yang ngabedakeun Lamun itu. eu eta engang. Rumbi. Teh jeung wae. Cicing wae dari tadi. Pikir fokus. Engang. Engang ti engang. Engang. Ti engang ngawangun kana kata lu teh apa tadi baris. Baris. Baris mah lamun dibahas lamun di puisi disebutna teh pada lisan. Baris. Pada baris teh pada lisan. Lamun bait disebutna Pada. pada. Berarti si sindiran teh diwangun ku opat pada lisan. Dina sapadana understand? Understood. Yes. Sorry. Tah, biar kan geusnya secara arti ayeuna ciri atau unsur dina sisindiran teh nu kumaha? Siri. Menurut Mang Gobel dulu dong. Aduh, bagaimana ini?
balik deui dinu tadi ciri-ciri sisindiran kan diwangun ku diwangun ku padalisan jeung eusi. diwangun ku cangkang jeung eusi. Terus eta aya euy. Teu baca. Kamu itu bahasanya ini. Cangkang jeung eusi teh pada papak di puhuna. Mindoan kawit. Puhuna mindoan kawit. Naon eta? Kawit teh asal. Kawit asal. Bener kan? Kawitnya di mana gitu kan? Kawit teh kawit mah asal. Kawit kalau lu sama cewek lu, lu itu kan kawit. Itu namanya kawin. Benar. Benar, ai kawit mah tadi teh naon? Asal. Nya sok aya nuraos. Ai kawitna di mana gitu kan? Lamun kawin jadi anu kahiji secara umumna meureunnya nya sisindiran teh ciri-cirina pasti diwangun ku opat padalisan. Ku 2 cangkang jeung 2 eusi. Gitu. Terus biasana di naon tadi teh mindoan kawit jeung laras wokas. Mindoan kawit teh murwakanti. Murwakanti teh padeukeut sorana. padeukeut sorana. Sora mindoan kawit mah padeukeut sora hareupna, kecap hareupna. Ciga mana atuh tah aya listrik di masjid terus lain nyeri gitu. Aya listrik lain nyeri kan deket kan eta mindoan kawit Disebut teh lamun laras eta teh. eta disebutna mindoan kawit. Lamun laras wokas nu tungtungna belakangnya nu tungtungna laras wokas kan akhir Wokasan itu antara padalisan kahiji jeung nu katilu. Aya meri eta padalisan kahijina berarti ieu tungtungna teh. Berarti eusi anu kati atawa padalisan katilu dina eusina aya listrik. Aya listrik. Aya istri atawa aya listrik. Tungtungna i oge. Gitu nya. Oh, jadi kieu we ciri-ciri terakhir. Hurufna panungtungna kudu murwakanti. Mun huruf vokal tungtungna i baris kadua ge kudu nya. Tidak murwakanti eta teh. Huruf vokalnya harus a. Murwakanti ngaranna teh. Jadi sisindiran teh diwangun ku bentuk naon wae tah. Naon wae tong dina sisindiran teh? Tong Aya 3 bentuk sareresna mah. Poe naon wae. Lamun wae kene urang. Eta lah. Ya iya. Nah, itu nu B tah we. Macam-macam Tah ieu tah. Sindiran teh aya Tah, ayo A. tah eta nu heula. Naon eta nu luhurna? Rarakitan. 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 Rakit ka hulu. Nu kadua ya membengker ngomong nu kadua. Nu kaduana naon? Paparikan. Paparikan. Oh, nu kadua Paparikan buah paparikannya ada banyak bijinya hitam-hitam. Oh, pepaya mah jauh. Paprikan. Paprikan lebih jauh. Terus salian teh eta aya naon deui? Aya wawangsalan. Aya wawangsalan. Jadi wangun sisindiran teh aya 3. Jadi nu tadi teh rarakitan, paparikan, wawangsalan. Wawangsalan tah ayeuna anu disebut rarakitan teh nu siga kumaha sih? Rarakitan sarua jiga sisindiran. Sarua Aya cangkang jeung eusi diwangun ku opat padalisan, murwakanti. Berarti rarakitan jumlah engangna kudu sarua biasa nama. Lamun saengang dina padalisan mimiti aya 8 engang, anu katiluna oge kudu 8 engang. Nah, anu ngabedakeunana naon? Paparikan mah biasana aya mindoan kawit jeung mindoan wekas. Mindoan teh tempe. Mendoan. Jadi anu tadi teh anu tadi dijelaskeun teh eta bagian dinu rarakitan teh. Rarakitan eta. Anu kudu sarua. Aya meri. Aya istri. Nah, kan eta sarua, eta mindoan kawit disebutna. Eta kaasupna kana
Rarakitan eta. Rarakitan. Coba Oh. baca eta contoh. Lamun contohna kieu bisa asup kana rarakitan Kumaha, teu. kumaha? Macam kieu. Ikan hiu makan buaya. Iya. Eta asup teu. Rarakitan. Enggak boleh dicoba. Eta mah oke. Ya lah asup gile ya. Ikan hiu makan buaya. Iya. Ya. Tidak. Kada tanya oke. No. Maksa. Berarti teh asup. Berarti tak asup kana rarakitan eta Ya. teh. Berarti nu kudu asupnya kudu Coba nu kumaha coba eta tadi. dicoba. contohna ya, Contohna. Ye Mas Igoy. Kumaha Mas Igon? Iberang melak paria, Berang. Di berang. Iberang melak paria, paso sore ngalah bogo. Iberang ngajak pasea, paso sore nyebut bogo. Kan aya ti berang. Nu eta mindoan kawit. Sakedap. Artinya naon? Sugan orang membaca teh. Artina naon? Artina teta. Ti berang merak paria. Dari siang menanam pare. Paria teh pare. Padi. Lain maneh. Lain. Pare pahit. Oh iya. Varian bahasa Indonesia dah. Lain maneh. Teu boga duit. Kere. Udah dipakai reat sih. Gitu. Oh iya. Kalau karena eta mah tadi krik-krik. Sekali ewang ngirup mah. Ka eta anu mindoan kawit teh ti hareupna geuning pada lisan kahiji jeung pada lisan katilu kan ti beurang melak paria. Terus anu pada lisan katiluna ti beurang ngajak pasea. Lamun laras wekas nu kumaha tuh ti beurang melak paria. Ti beurang ngajak pasea. Pasea paria eta kan deukeut. Eta tukangna A eta kudu sarua gitu. Jadi kudu Eta teh disebutna laras wekas. Jadi anu bieu dijelaskeun teh asup kana rarakitan teh Rarakitan. Heeh. Tah kan salian ti rarakitan bieu aya oge naon nu kadua teh? Paparikan. Paparikan tah ai paparikan anu siga kumaha? Lamun paparikan mah teu boga mindoan kawit. Teu boga mindoan kawit. Heeh, jadi hareupna bebas. Hareupna bebas. Teu murwakan ti ge teu nanaon. Untuk pasangan. Teu Teu pasangan. pasangan oge. Nu pentingna tungtungna aya laras wekas atawa kudu murwakanti. Salah sahiji contohna kumaha? AB teh geuningan rumusna teh Oh. dina cangkang jeung eusina teh. Abi kacau. Mana coba contohna? Boboko esina gelas, Eusina. boboko esina gelas. Boboko. Boboko esina gelas, piring pisin, rejeng sendok. Rejeung. Rejeng Nah, sendok, bogoh ka batur sakelas, matak isin lamun amprok. Nah, Naon tah Kang? di nu buku, Heeh. di paparikan aya bagian-bagianna. Nu kahiji eusina teh sok piwuruk. Piwuruk. Piwuruk teh naon? Piwuruk teh biasana menasehati. oh eta eusi dina sisindiran meureun Mang. Oh nya. Eusi dina sisindiran Dan biasana aya piwuruk atawa sisindiran biasana nyaritakeun piwuruk terus silih asih silih asih sareng sesebret. sesebret. Naon tadi sesebret orang Sekarang kan usum pandemi keur usum anu naik sesebret. beda. Jauh ah krik-krik euy. Kurang payana gali. Efek naon sih ieu teh? Sesebret teh gimana, Papa? Sebret teh eusina tentang heureuy. Eusina tentang heureuy. Lelucon lah. Lelucon. Jadi Guyon. sisindiran itu isinya tentang guyon, lelucon atau heureuy. Lamun piwuruk isinya biasana tentang nasihat. Mendidik, Mendidik. Lamun silih asihnya tentang Percintaan. drama percintaan gitu. Romance. Tapi enggak sama pasangan aja ke alam semesta. Jadi nu dimaksudina silih asih eta teh kan silih mikanya. Ah, gitu maksudna. Saling Karet. menumbuk. Yalah. Naon tom silih asih maksudna teh? Ya,
menyayangi sesama oge. Jadi lebih luas. Menyayangi sesama. Menyayangi sesama mah. Ya maksudnya sama manusia. Kacau. Coy. Menyayangi sesama waduh. Oh. Kakak curhat. Jadi ciri asis di dia artinya teh menyayangi anak ke orang tua, menyayangi teman kepada temannya, ke pasangan oke lebih luas lah ciri aslinya. Sayang kepada alam gitu. Istri tetangga. Jadi ciri jangan asli eta ke Jadi ciri asli eta ke manusia oke bisa oke kan lainnya seperti binatang atau barang bisa juga sama. Jadi gitu ya. Terus naon deui atuh? Aya deui. Kayak terlihat. Anu ongke eta coba nu kumaha sih silih asih teh? Si sindiran anu silih asih teh nu kumaha sih? Coba baca. Apa Nu silih asih mana? Ini Silih asih. Ini batur mah jalan ka dago. Batur mah jalan ka dago, Abdi mah rek ka jatayu. abdi mah rek ka jatayu. Batur mah marenang jodoh. Batur mah mareunang. Marenang jodoh. Abdi mah angget tepayu. Lah nyebut lagi. Aing enggak kasih dia dia. Oh kasih lihat sih tapi nyindiran oke. Abdi yang ngomong. Kan tentang bobogohan. Kayak ini. Kamana bobogo awi? Sok sieun leungit di dapur. Kamana kabogoh abi? Sok sieun direbut batur. Aduh. Gini. Tahu sina tentang silih asih. Silih asih. Sindiran silih asih. Lamun eusina sindiran piwuruk kumaha? Ulah wakah hayang samping. Mun acan meuli calana. Ulah wakah hayang kawin. Mun acan jadi sarjana. Aing jadi semangat ya jadi sarjana. Semangat ah sarjana deui ya. Eta nasihat berarti. Aya deui teh aya teh. Naon. Eta tah. Apan arek ka Cibubur. Henteu hade rurusuhan. Apan urang kabeh dulur. Henteu hade mumusuhan. Nah, eta kaasup kana piwuruk eusina teh nasehat. Ulah waka kawin lamun acan jadi sarjana. Urang teh duduluran. Teu hade mumusuhan. Nasehat gitu. Kan? Halus. Lamun sesebret? Poy lamun sesebret kumaha poy? Sesebret. Jik coba. Mana sesebret, si sindiran sesebret. Mana Baca bukunan mana? nanti geus belajar belum? Itu gunung, iya gunung. Diadukeun ngabaledug. Iya pundung. Iya pundung. Iya teh nah ieu nya kuduna itu, iya pundung. Kuduna. Tiga tahun atau dua. Ayo wae di komen. Buku di revisi. Skip. Iya pundung marebutkeun mojang budug. Tung nu ente Uncle coba Mas Angkel. Iya tuh ada Korea. Anu sesebret nu kumaha Uncle? Mana kau? Nah, mana sok? Kade kau baca heula. Aur kau. Katojo ku panon poe Asik. di tiungan daun pandan. Lalajo Ninggang di suwe cakep. di ciuman kuno edan. Kuno elo. Ciuman. Oh nu edan eta maksudna nu gelo. Ya urang bukan. Tepaknya ieu naon ieu? So. Coba. Kakulah nyiar kapiting. Ngocok lobak bobodasna. Ulah sok liar ti peuting. Besi loba gogodana eta eusina tentang naon? Oh, da setan mah keluarnya ti peuting. Eusina piwuruk sesebret atawa silih asih. Silih asih. Piwuruk. Aduh aing MC teh euy. Cek. Hiji deui. Ya. Naon? Di lawan hiji.
Aya manuk dina pager. Nah sukuna aya bola. Cakep. Lamun urang hayang pinter, kudu getol ka sakola. Eta Piwuruk. bener. Tiwuruk lu dia. Tiwuruk lagi. Nyulang. Oh siap. Kalau bicara saya bisa dipakai deui. Sok tahu deui. Enggak sakit tuh. Geus memang da intina mah dina sisindiran. Sakit tuh ya. Sisindiran teh diwangun ku cangkang jeung eusi. Terus Biasana aya dibagi tilunya, Mang. ya itu. Dibagi tilu sisindiran teh aya paparikan, aya rarakitan. Lamun paparikan mah laras sokas atau meruakan ti dina tuntung kecapna padeukeut sora. Lamun rarakitan mah laras sokas jeung mindoan kawit. Mindoan kawit manu hareupna, laras sokas manu tungtungna geuningan kudu meruakan ti teh. Gitu. Papasangan teh. Lah terus teh eusina biasana nyaritakeun tentang silih asih, tiwuruk jeung sesebret. Aya hiji deui mah, Naon? wawangsalan. Oh iya wangsalan. Oh, cek si Mang Google tinggal Mang Google aya. Udah bieu cenah ngomong aya 3. Dina buku urang mah aya 4 dah. Duh, jual tambahan apa? Kayaknya bener nambahin. Bener aya 3 aya mana aya paparikan, rarakitan jeung wawangsalan. Benar buku nu ieu eta teu nambahan. Iya tuh tinggal cek si Mang Google. Mang Google kan dina buku eta. Maca gramam. Ada di Google mah bacana tinggal ditulis bijil ini kudu diteang. Wow. Heuh nya. Wawangsalan cik. Ti wangsalannya nu siga kumaha sih? Wawangsalan teh karangan anu diwangun ku sindir jeung eusi. Sindir Beda jeung anu tadi. Wawangsalan mah aya ngan dua pada lisan. 2 eta Anu kahiji cangkang, anu kadua eusi. Terus jumlah enggak. Jika tetebakan sebenarnya mah. maksudna tetebakan di dinya. Hah? Ciga tata rucingan. Teka-teki. Teka-teki. Bahasa Inggrisnya Rido. Contohna ya. Goy eta di dinya ya tuh contoh wawangsalan dina buku eta. Balut sisit sabadarat. Uis. Kapi rarai siang ungi. Naon eta? Belut sisit sabadarat. Belut sisit, belut nu aya sisitan. Sabadarat. Anu aya di darat, anu liar di darat. Alright. Terus Kapi rarai. kapirarai siang wengi tah aya dina pada kadua teh kluna. Oh, Kapirarai. Rai. Ti jawabanna teh aya dina klu anu kadua kapirarai siang wengi rai. Berarti jawabanna Naon? belut sisit sabadarat. ciga belut naon tah? Teh Ciga sisitna. Orang. Bari tidur. Kawenehan eta mah. Dia orang aya ye. Naon? Kelanangan ulah. Nengen gampang eta. Iya. Naon. Non. Jago tinju legendaris. Dilali-lali, telali. Ahmad Ali, Mike Tyson. lali-lali. Muhammad Ali. Urang bener ya mana? Bener mah topik hidayat. Jauh itu topik hidayat. Akan tukang teu bisa. Ya terakhir ya. Pamungkas. Wawangsalan anu pamungkas ye cangkangna ya. Gedong jangkung, ciri Bandung. Eta cangkangna. Jangan ye kluna nu mananya. Sahate sareng panutan. Wangsalan naon coba? Gedong jangkung ciri Bandung. Gedong anu jangkung. Sampai. Gedung sap. Iya bener euy. San. Kita sehat. Pertama biasa improv gitu. Oke, meureun geus sakitunya obrolan ayeuna Tentang sisindiran. tentang sisindiran Gitu wae. sakitu wae.
cokot na alusna. Cokot halusna. Cokot alusna. Piceun anu gorengna. Piceun anu garingna. Oh, anu garingna benar. Anu garingna. Keren. Kangilap. Tong hilap di like, subscribe, jeung komen upama aya patarosan atawa naon kritik, saran, tiasa mangga lah. Tulis wae dina kolom komentar nya sakitu wae. Kumaha Sundaku sagala oge arbiter nu penting mah bertanggung jawab.